ngalurkeun ayat nu kamari nuntaskeun ayat nu kamari. Kamari Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah titah ngabejakeun ka tauhidan nu murni ka Gusti Allah tur ikhlas. Ku ucapanana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka para kupar-kupar Mekah teh inna sholati sanyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah haji ibadah umrah kaula teh wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillah milik Allah pikeun ka Allah jangka Allah murni. Salat abdi ka Allah, ibadah haji abdi ka Allah, hirup abdi jang Allah ku Allah ka Allah, pae abdi ti Allah ku Allah ka Allah. Mantep. Geus lamun urang boga pikiran kos kitu tah, boga pikiran kos kitu tah, urang moal asa-asa berjuang perang sakalipun. Jangan untuk perang ge paeh bae atuh mending perang. Sedangkan paeh teu perang mah nilai. Lamun paeh pake perang nilai da luhur jasa. Mantap kan? Teu sieun perang teu sieun. Ya teu perang, paling dia tunggu waktu doang. 10 20 paeh bae ka dituna. Aju paehna can puguh jadi naon ka di kuburanna. Mending perang pake berjuang ngaluhurkeun agama Allah, sorga paeh ge teu kanasaran. Mantap. Keur di majlis bener-bener. Bener-bener. Keluar betul bener tuh bener. Masya Allah, sejasa. Naon dia nu ngahalangan ka diri urang teh nafsu. Mata masih keneh resep neuleuh nu bahenol nerkom. Glamor celi masih keneh ngadenge suara nu merdu teh resep. Irung nu sengit-sengit teh resep. Kitu kene letah nu lazat nu geunah teh geunah ketika urang neuleuh bangunan mun hees di dinya eta hanya kos kitu bae deuk datang ka iraha eta kikituan teh deuk datang ka iraha kos kikituan teh. Hei para pemerintah, wahai para pejabat, ente ngagungkeun raja anu raja eta bakal pae ente nage bakal bae kunaon sumuhun daun bae ka raja. Kunaon ai ka raja dunia sumuhunan ai ka raja itu nu bako ente henteu sumuhun-sumuhunan bolon ente ngabdi ka lurah diabdikeun pikiran tenaga awak jaga abdi ka lurah teh raja sadesa kunaon ai ka Allah teh dae katu maneh teh bolon amat ai ka lurah sumuhun-sumuhunan lurah bakal modar sia bakal berhadapan jeung raja nu maha bako. Ente berhadapan jeung bupati. Wow, lantaran ente jadi PNS, kumaha cak tunjukkan bupati bae. Siap sagala rupana. Pokona mah kumaha cak bupati bae. Mangga. Nurut amat si ka raja dunia, ai ka raja Allah, ka raja pangeran, ka raja dunia henteu. Engke ente ditinggalkeun ku raja. Bo ente nu exit atau pae, itu ge bakal pae. Nan ngabdi ka raja dunia mah di akhirat ente bakal dituntut. Teu datang ente otak kalinya bolon. Kualian kesumuhun-sumuhunan KSBY. Wah, kukumaha ge dibelaan kajen kukumaha nurut ke raja dunia. Aya masana sabaraha bulan deui geus san SBY. Ente ge sarua nu kamari ngabdi luar biasa paeh tengah jalan ai KSBY ngabdi ai ka pangeran henteu. Engke bakal kapanggih jeung pangeran sia. Jehehe, otak tah pasang ku sia. Wah, di pabrika bos luar biasa. Ya siap bos. Ai ka Allah kurang teu ngaboskeun bloon sia. Goblok sia. Waktu zuhur bos-bosan keneh bae sia. Waktu asar bos-bosan keneh bae. Cak Allah, sagede deui bakal berhadapan jeung aing dipagang sia ku aing. Masya Allah. Tah eta lah anu mantak urang embung paeh. Aya hayang jeung teu hayang jeung embung, siap jeung teu siap paeh mah paeh bae.
ada sing hade sadar ih jahe nya aing ulah terang ngabdi teuing atuh ikos ieu je ge bakal kalau urang tuh iyalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil neng cek urang teh ya tak urus ya neka mana kakak ngaji neka Allah ka tukang uduk ulah loba omong pokona mah ieu mah ngaji bae heula datang ka ditu mah kumangke bae ieu tah eta teh ninggalkeun dunia ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an aing paeh ge teu penasaran aing ye cek pamajikan emang deuk paeh teh naon misalna ieu mah misalna paeh ge keur ngaji mah geus ridho aduh kak ulah aju hanteman-hanteman gitu kak aing mah geus dikaloheun oh inna sholati sanyana salat wa nusuki ibadah haji kula umrah kula ngaji kula segala ibadah lillah ka Allah bejakeun Muhammad Allah hiji ikhlas la syarikalah duana nu hiji nu ngabarengan gitu anu ngabarengan nu nyekutuan hiji Allah mah la syarikalah hiji wa bidzalika umirtu titah kitulah ku Gusti Allah dititahna kalau salat puasa zakat haji kabeh titah dikaallahkeun hirup paeh ka Allah wa ana minal muslimin geus lah Kangjeng Nabi nyarita kitu di hadapan para kupar-kupar cak kupar kumaha cak kupar teh kieu ngomongna ka Kangjeng Nabi mad ka dieu mad ade aing ngadekeun sia puyeng aing mah puyeng geus bae lah maning sadar mad ulah aju ngaco gitu irji ya Muhammad ila dinina wa'bud alihatana watruk ma anta alaihi wa nahnu natakaffalu laka bi kulli tabaatin tatawaqqa fi dunyaka wa akhiratika man irji ya Muhammad ila dinina maning balik ke agama kurang kabehan ieu agama nenek moyang hayu balik wa'bud alihatan urang ngaibadahan pangeran urang bae watruk ma anta alaihi tinggalkeun keyakinan nu kumaneh keur ditetepan wa nahnu takaffalu laka aing kami kabehan siap nanggung kumaha hayang anjeun ente hayang naon mad hayang naon hayu bae hayang wanita nu mana pilih hayang jabatan nu mana hayu dibere we hayang kakayaan hayang naon hayu ku aing ditanggung geus pokona tanggung jawab baliklah hayu ka agama kami eta Kangjeng Nabi sakitu poharana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin endahan pajar nu edan balik bemad balik agama ka urang ayo tinggalkeun geura eta agama kos gitulah nyembah kana teu kadeuleu mah hese ieu patung urang gede manat ti poharai Kangjeng Nabi teh ngajak ka kuparna seperti gitu. Contoh jang urang ketika urang di lembur dakwah ke masyarakat anu nurut alhamdulillah ulah asa nurut ka urang ku Allah lamun asa menang urang cilaka Allah nah ketika teu nurut geus saja nang Allah can wayah na beureun jeung can waktuna biasa bae urang maju bedul dah sia ku biar aja teu dak-dak beus aing moal daek-daek deui kadinya lah tah kiai sih berwitan sakumaha parawan tah mah tuh kiai mah teu menang berwit terus gempur terus mantak dakwah teh anu hebat mah Habib bagus kitu jangan mah didengekeun beres didengekeun sabodo Habib teh dakwahna dakwah deui nya mah sabodo nya geus pokona mah kitu-kitu teh deui hese ngajak teh terus lalaunan daekeun jeung teu daekeun lain urusan urang urusan nyana nu Allah mantau tergantung keikhlasan urang mantak kudu boga kekuatan Nabi artina kekuatan Nabi teh lain kekuatan naon anti dunia Nabi mah kuat urang geus satang ka mana nurutan Kangjeng Nabi mun teu dibere kekuatan Kangjeng Nabi moal kuat kajen kumaha ge urang hudang ti peuting teh dibere kekuatan Nabi teh lamun urang dibere kekuatan tetangga urang atuh hees bae sarua aing jeung tetangga molor aing molor sarua tetangga nonton bola aing nonton bola eta mah kekuatanna kekuatan tetangga jawaran make gelang bahar teh anu balak genep na nyonghel bae
beres sama kekuatan jurig kurang kekuatan Kangjeng Nabi mantap make silsilah lah kurang ka guru minta kekuatan faed guru ka guruna langsung ka Kangjeng Nabi geus lamun urang mantep dibere ketika geus dibere kekuatan Nabi Masya Allah nu dideuleuh hiji Allah mantep jasa eta ngadengikeun mah mantep jasa balik ceramah urang bere duit mantep jasa bener kuat mantep Kangjeng Nabi ya jelaskan tentang ketauhidan hiji Allah ikhlas Allah bae geus endahan dibayar ku kupar seperti gitu nu mantak maaf bedakeun aghairallahi yabghi rabba apakah kaulah neangan salian Allah sebagai pangeran sebagai taube penghinaan ti Kangjeng Nabi terhadap kupar kita ngahartikeun make cek tadi terjemahan mah mantak eta kan eta taube garana taube teh enggak memeleh cek Kangjeng Nabi aing mah ngajak ka Allah salat haji umroh hirup paeh ka Allah hiji pangeran la syarikalah hiji kunaon sia ngajak pangeran ka pangeran sia je cek Kangjeng Nabi tuh wajehan kan di terjemahan nah aya di dieu mah aya je menang dina ilmu bilaga taubeh jadi hamzahna eta teh hamzah lil inkar lit taubeh ngaranna kul a goerol ta eta heseta kul a goerol a ta hamzah kul bejakeun Muhammad kitu ka kufar Mekah je bolon sia bolonan kan diterjemah mah ieu mah aya di dieu mah watak Quran we hese ge kos kitu teh hamzah doang aya bolonan je bolon emang aing bakal liangan pangeran salian ti Allah ih blon siapa aing mah tadi gak kesi bejakeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin hayu sia nitaan balik ke agama sia ka pangeran moda sia ting bating bolon eta hamzah aya bolonan tah ngahinakeun maksudna mal kapagi di terjemahan mah mentak urang maca Quran terjemahan doang mandeg sakitu doang ceramahkeun ka batur sakituna bae cak anu ngadengkeun jaing ngarti ku situ mah osok maca hese nah aya jehan kan ai urang ngaji make bilaga mah geurain je sia gagajak ka aing cek Kangjeng Nabi ti Allah bejakeun bae tuh je belon awet sia make kudu ngajak-ngajak ka pangerannya na emang nah aing kudu neangan pangeran salian Allah teu bisa kitu bejakeun sedengkeun wa huwa rabbul kulli syai pan Allah mah anu nyieun anu mangeranan nu milik wabah perkara manja aing kudu neangan pangeran sarua jeung pangeran sia blon itu cek urang Arab mah apa itu blon blon eta ahmak eta ngaranna blon jadi henteu pada tempatna ngaranna ahmak Imam Ghazali ngajelaskeun lamun aya tai kebo haju di tai kebo jadilah tangkal kacang tapan halal tak kacang mata jadi tai kebo kan orang ngomong je kacang sabagus-bagus kudu jadi tai kebo tolol sia kacang urang gitu kan tolol teh kacang ji atuh kudu jadi di dinya blon sia kudu di tai kebo kayang mah dihareupeun imah bae atuh ngeunaheun ngalana deui eta ngaranna ahmak tah gitu kene lamun aya tanggal cabe tanggal kacang naon bae jadi di jalan cai gitu ka sisi walungan cek urang atuh kudu jadi di dieu sia aing hese ngalana ka sia ci lain pada tempatna tuh tukangan imah jarana di gelos aya di dieu bang kudu di dinya tuh tah eta ngaranna ahmak nu kos kitu aslina ahmak tah ku dakik-dakikna lembut nu ahmak eta horenganan nu lain parantina terjadi eta ahmak contoh nu lain kiai hayang di kiai-kiai eta ahmak eta
pasantren henteu mondok henteu hajunyana make predikat kiai ceramahnyana dikiaikeun haju bunga deui kaeta teh sarua jeung tangkal kacang jadi ditai kebawah mak eta kos kitu kajawan ku Imam Ghazali masyaallah mantap ku ari loba kiai teh kebo ya kos kitu eta bisa Imam Ghazali masyaallah mak eta bloon eta kos kitu lain ahli politik berpolitik kiai puguh sakola SD na ge teu tamat jadi di pasantren ge pasantren salaf ngajina riyad takrib fatul muin hadis we geus bae atuh nya urusan nyara bae ku ari kampanye dok Ahmad tak kiai teu sarua jeung kacang jadi ditai tah eta kiai tah anu politik ada kos kitu eta Nanti Bapak Ghazali geus ngomong pohara jasa eta mah loba eta aya jelema bos kemana bos sama bos kemana bos buku lain bos di bos bunga eta mah kata bloon eta bunganya na di bos irung muka padahal lain bos lain naon bunga dibere julukan bos padahal lain bos amak eta kos kitu kiai mah bagus jasa kunaon emang beuh gitu tahajudna pohara jasa kuat amat padahal tilok tahajud aju nyana bunga kieu tolol tah mah kata kiai buku tilok tahajud aju bunga deh kanyawan ku batur aing sok tahajud beuh kanyawan hebat hun ieu rokok ieu tolol teh kiai eta geus buku tilok ya ahmak jadi loba tah ahmak jadi kumprung ngaranna bloon teh teh nu kos kitu Amun Imam Syafi'i mah ngabahas ahmak teh kudu disesuaikeun. Kiai ndeuk butuh hukum, cek Imam Syafi'i kudu nu pas. Artina nu pas teh dedeg pangadegna supaya bener-bener wajah kekiaiana supaya nampak. Make jubah, make sorban, make udang-udang. Lantaran ieu supaya didengekeun hukum. Eta Imam Syafi'i eta kos kitu. Ulah make kaos cangklek ketika ada putus hukum nyana make kaos cangklek ka dieu teh kopeh mengklek ka dieu beureum cara Ki Ahmad didengekeun ge moal kan ku jelema ta eta teh kudu akur cek Imam Syafi'i Fudel bin Iyad teh kapan Fudel bin Iyad manggih nu toab babatur mapan nguriling kakenca ieu mah kakatuh ieu mah kakatuh je cek Fudel ieu kudu akur kakatuh di mana ngajina ieu atau tabrakan kan jeung jelema batur ka dieu nyana ka dieu ya otomatis kan ditegor punten Pak naon ieu soab salah ti Kangjeng Nabi na masih loba omong masing-masing bae sih ini nya boga ilmu dia boga ilmu je jahanya yang saya kira teh bisa diomehan teh jelema gegeran di Fudel Binyat panjana mah tempat tadinya Jabal Kubais naik ka luhur gegeran make jubah terus make mislah ka dieu make udang-udang nyana ka dieu make sorban aya keneh tanu toab Pak waduh maaf ya toap lain ka dieu muterna lain kakak tuh ngencakeun ka dieu teh Kangjeng Nabi nam waduh alhamdulillah adena aya kiai cek nya teh mun kiai atuh masalah terus nun tolol cek Pudel aing kene tuh kan mata Ki Pudoli lamun ceramah make jubah gede dibayar lamun make kaos teh dibayar aduh masyaallah tah eta Imam Syafi'i geus nerangkeun seperti kitu jadi kudu aya makom-makomna ulah kosu kumprung masyaallah karim ya Allah pas jasa eta nah cek Gusti Allah bejakeun umat kitu make endeu kudu neangan pangeran Nusin moal aing mah tetep Allah sementara sedangkeun Allah mah Rabbu kulli syai ولا تكسب كل نفس إلا ولا تكسب كل نفس إلا عليها adapun jelema-jelema nu kuari daroraka bejakeun Muhammad anu kuarina teu daek iman ka aing jeung ka anjeun Muhammad teu nurut nyana tetep bae aya dina kamusikan aya dina kakafiran pae eta mah tanggung jawabnya anak pangeran mah hiji Allah nurut batep teu nurut tanggung jawab sorangan moal bisa
hiji jelema nu manehanana dosa kemudian jang batur dosana henteu teu bisa diusaha dosa hiji jelema jang batur tetep balikna wala taksibu kullu nafsin henteu ngeraih teu usaha hiji jelema tiap awak-awakan kana dosa illa alaya kecuali balikna ka nyana kufur jang nyana musyrik jang nyana illa alaiha nyana mabok jang nyana zina jang nyana korupsi jang nyana teu bisa kabatur nyana bae masya Allah kagorengan nu dicarita nu dilaksanakeun ku urang teh eta teh jang urang nu mantak neus datang ka mana urang ngalaksanakeun kagorengan di dinya lah makom urang lamun urang kuari henteu daek sadar datang ka geus kolot kieu datang ka tereh paeh sing hade lantaran ieu urang nu nyieun jang urang teh nyieun senang urang nyieun cilaka urang jaga di akhirat nu mantak naon usaha urang bakal kapagi jang urang kuari nonton TV bae unggal poe engke ge aya di ditu ganjaran nonton TV urang main gaple engke ganjaran main gaple aya mun eueuh tanyakeun geura ka malaikat mana ya ganjaran main gaplek ya tenang cek malaikat sagadeg deui geus aya geus kabeh geus dirangkum geus ieu tinggal pertanggungjawaban we lain mesti dicatet ge ngudu kotok aya tenang masyaallah ieu urang teh pan aya dua malaikat disebutna malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal magrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua oh malaikat peuting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peuting ka eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat teh mual pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna angru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang masalah tuduh abeh malaikat tetap aya di urang nomor kedua ketika goid ketika urang ngising malaikat embungeun cek nya aing embung ka tempat bau-bau kos gitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngising na karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah beres eta malaikat bungeun nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet ta ieu mentak istahyu cek anjeun Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun bung jakeun aing meneuleuh-neuleuh kos kitu tah teu hayang montak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik jang nyana kafir jang nyana munafik jang nyana maksiat jang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratu wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung kunyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge kuari urang dek Mekah
orang babawaan tas gede geus puguh di kabin, kemudian atuh tas leutik aya 2, kemudian tas paspor di dieu hiji, beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah ieu teh babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atau aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia hayang dipangbawakeun teu bisa ta eta keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditembleukeun ka urang dosa urang ditembleukeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu sejen teu bisa kusorangan bae eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur nah yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus zakat urang bagus segala rupa urang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak dari pun batur datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna kata urang boga taneuh kemudian dicokot ku batur ta eta zalim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jo aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beurang carana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawalan hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung ini kumaha perhitungkeun kumaha miskin ayo kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kuat teh ya kahadeannya nah kadiekeun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim kanu teh saektar makan pan kali 5 juta pan semeterna beuh poha jasa di mana 5 juta? Lah ngomong lah 5 juta bae heulana. Tuh kan. Wah, dicokotan kabeh tinggal kakana bae. Atuh beak ieu mah. Beak itu kabeh. Bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh. Nah, lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleuh keur kanyana. Kabagusan gajaran kakak cokot ka adi, yeuh kagorengan adi lantaran kurang keneh. Ieu bae. Ya, naon kitu ngaranna dosa-dosa adi lah bikeun kanyana. Geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa, muflis ngaranna. Cek Kangjeng Nabi manil muflis anu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim. Ja, naon kitu era dosa nu zalim dibikeun kanyana. Yes, tinggal nyana nu ka neraka, tinggal ieu bae ngeunaheun si adina. Ai surat. Dadah kakak sorga. Tinggal kakana bae kelenjeng ka neraka. Tah eta mun carita jeung kakak, carita jeung tetangga, carita jeung dulu. Mentek ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur. Asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing. Geus beres.
Urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae. Laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna. Polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong. Ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sapira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus. Beres geus bae itu ngenanangkeun pikiran bae geus dah geus sama uang ge di akhirat. Nah, engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana? Poswan saya hilang jam 3 tidak ada. Emang jam 3, jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh. Si emang nonton main bola. Jam 3. Beureun pamalingana milu jeung kula main bola eta cak. Jeung kumaha ge milu nonton. Ya, poswan hendak lompat ka mana? Ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu ayat catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moal eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pare teh hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejet mah ngegerahan maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu gegeraan ya puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura tilet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong tah ieu curug saya yang motrek-motrek aduh geus teu kumaha cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturanna kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra ha summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun di kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh Panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu Panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya isi teh pas ini kunaon urang seuri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cek malaikat ya pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kulaan macak malaikat kon teu pasti henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awin ta Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasilikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang